tapi terlebat sadayana maning kene penek we, tapi asup sadayana sepakat mah sepakatnya. Ngan abdi teh rada regreg ieu teh mah nya, regreg teh dina nalika nguriling ka Cianjur ka Garut dugikeun ka Pamengpeuk ka Tasik bahkan dugikeun ka Riau nya, Batam, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti sampai ke Pekanbaru Riau dina nalika tabligh akbar nguriling safari dakwah maulid tahun kamari sami ejeng di wilayah Bandung khususnya di Jelekong di dia sing horeng anu minuhan pengajian teh geuningan di mamana ibu alhamdulillah di dia oge anu seueur ibu-ibu alhamdulillah amin tepuk tangan ibu-ibu. Wih luar biasa, bapak-bapak di Tararukang nyara rempo di nupoek bari ararun tuh nuna panggung ge abah bari udud geuningan licik ari abah bari udud ari abi teu dibere. Tapi mah hampura da survei abdi mah dugikeun ka Riau, di Cianjur, di Garut dugikeun ka di Tasik. Memang betul anu minuhan ngaji teh ibu bapak-bapak jarang jeung saeutik, tapi naha anu pintar lain ibu-ibu kalaka bapak-bapak. Da ieu mah survei. Sok urang teruskeun urang ngaos heula. Yang menamakan dirinya perempuan tolong teruskan ayat ini. Ibu-ibu bapak-bapak heula. Bapak-bapak heula we. Cik bapak-bapak tong ngerakeun nya. Teruskeun urang ngaji ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu anu digang oge. Pak teruskeun ayat ieu. Salamu qaulam mir rabbir rahim. Bisa. Cik ibu-ibu. Salamun ala Nuhin fil alamin. Astagfirullahaladzim. Nah, teu bisa ngajawab. Cik bapak-bapak deui. Inna a'tainakal kausar. Bapak-bapak di saat. Cik mama. mama. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Astagfirullahaladzim. Aya nu sadaqallahul adzim, aya nu amin. Cik badi daros. Ari imah osok ngaos mingonan. Sasihan osok ngaderes Quran di bumi. Nah, eta teu tiasa ngajawab eta. Hilapan. Cik ieu mah terakhir. Bapak-bapak repet. Cik, Bu, teruskan ya. Lamun mah teu bisa keneh ngajawab ieu anu terakhir hapunten daripada cinekul di dieu katirisan mending keneh arwi. Cik teruskan anu terakhir. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Anjir. Nah, ari kana dangdutan calawak sadayana ieu. Mak, halo. Cik. Ieu mending keneh ngaji atau mending keneh dangdutan? Salira ayeuna. Ustad, dengekeun ibu-ibu teh lain ngaji sebenarnya anu dipikaresepna teh dang. Astagfirullahaladzim. Cik yang muda-mudi mana? Muda-mudi. Sok. Jika kau bertemu aku begini,
dong mak-mak nah. Aina mah geus tong ngaji urang nyanyi we lah. Aduh. Kumaha ieu mending ngaji atawa ieu dangdutan ya? Hanya dia. Anjir. Bener. Aduh. Bah jigana masalah judul ya. Kumaha geuningan bojo urang teh ya? Kalakah semangat teh kana dangdut bah. Eta ngaji tadi neruskeun 2 ayat teu bisa-bisa. Dangdut mah eta musik jeung lagu sadayana mani reang kieu. Jadi kumaha ieu teh mah? Terus lanjutkeun. Yeuh mah nu kadua sholawat mi wasalam salamina urang limpah curahkeun ka baginda alam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeuh mah hapunten sadayana kupingkeun heula urang serius. Kanjeng Rasul narika Isra sareng Mi'raj. Kanjeng Rasul tepang sareng hiji makhluk hiji malak. Eta malak teh aneh mah. Badagna kacidana. Eta malak teh gaduh 1000 tangan. Tanganna boga 1000. Hiji pananganna aya 1000 ramo. Ku aneh-anehna eta malaikat. Ditaros ari maneh ditugaskeun ku Allah teh naon? Saur eta malaikat kami ditugaskeun keur ngitung. Lamun mah aya anu abdas terus abdas tina percikan air wuduna eta teh dihitung sabaraha lobana eta teh jadi kahadean. Jadi pahala keur anu abdas. Ma lain hiji anu abdasna lamun mah saalam dunya aya anu abdas setiap percikanana per orang misalkan 5.000 dikali saalam dunya aing mampu ngitung sabaraha lobana percikan air wudu cuk eta malaikat. Tong boborah kitu kami mah bisa ngitung cai hujan anu ragrag di lautan di samudra di gunung di daratan di mana wae ragragna cai hujan sabaraha lobana aing bisa ngitung. Hebatna ku eta malaikat ngan saur malaikat ngan aya hiji anu teu bisa dihitung. Naon saurna? Lamun mah aya riungan, lamun mah aya majelis, lamun mah aya halaqah, jalma anu ngumpul ngariung terus dibacakeun dina eta majelis teh sholat. Cek malaikat tah lamun majelis kitu aing teu bisa ngitung sabaraha lobana rahmat Allah anu digebrokeun kana eta majelis ku barokah maca sholat. Tah geuningan kitu. Siap sadayana urang sholawatan heula siap. Sholatullah salam ala toha cik bapak-bapak heula sadayana bapak-bapak ibu-ibu jep urang kupingkeun cik sakumaha sumangatna lalaki yang mengaku dirinya laki-laki. Cik 1 2 3 sholatullah anu paling itu mah aya nu nyabak kanyut. Nyempod. Cik mak. Ya, mama kuduna jauh leuwih tarik sebetulna mah. Naon sababna? Lameuna aya 2. Opat. Astagfirullahaladzim. Cik ibu-ibu. 1 2 3 sholatullah.
ibu-ibu tepuk tangan dong. Alhamdulillah semangat. Mudah-mudahan anu tararik neme jutur semangat sing lunas hutangna. Lah tararik geuningan garadu hutang. Sebenarnya mah abdi teh keur mancing hungkul dak teu kitu ge abdi tos kuninga anu gaduh sametarna teh sok nyarengsol di tiungna teh. Geus tong diomekeun tuh. Tuh jeung nyabak irung deui eta mah nutupan. Aduh. Saha itu pun bojo anu ngamera cik entong di tukang di dieu ye. Hei. Ieu ye ngalih ka belah dieu. Maknya jeung ngamera tongongna ibu-ibu. Pindah ke belah dia ya, ngamerana di pinggir. Bu, kalarasan ayeuna abi teu tiasa ngabahas janda, soalna bojo abi ngiring. Aya janda di dia aya. Cung mana? Alhamdulillah pamugi sholawat urang anu neme Allah nyatat tur ngaberkahkeun kanggo urang sadayana. Amin. Ieu murang kali urang penerus ieu bangsa jeung nagara. Sing disoleh-solehakeun amin. Sing dibararagjakeun hirupna dunya akhirat amin. Tur mak caroge urang sadayana yeuh mama mudah-mudahan sing disehatkeun amin. Atuh dina usahana sing ngahasilkeun duit anu seueur amin. Sabab sumangetna bojo lamun caroge loba tah kitu. Da caroge teu boga duit mah sumangat henteu mah. Teu siapa dengekeun. Pak, da sebenarnya mah pamajikan urang teh teu bogoh-bogoh jeung teu sono-sono teuing ka salaki teh. Teu inget-inget acan sabab anu aya dina emot tanah teh Tah, kadenge teu Pak? Oh atuh arek kumaha teu sagala duit da ayeuna mah sadayana butuh meser acu kudu make biaya sakola kudu make sing tarik mak meh kadengeun ya ku caroge nya resiko dapur kudu ngangge ka pasar tongeng kudu nyanap kadenge teu Pak henteu cenah mah nah keur kieu mah ngadak-ngadak barudegnya leres ayeuna mah tong boborah resiko budak resiko dapur biaya sakola sadayana butuh tong boborah eta ayeuna mah maot oge zaman ayeuna mah butuh tah sia si ma eta 3 4 5 namun maot engke wawalan ku duit ustad teu butuh doa nah cenah neme manekot tararik ibu-ibu cenah butuh duit maot oge Ma, Priyogi artos? Priyogi? Mana Pak RW? Pasien Pak RW? Dayana mah kudu realistis sadayana ge ngangedu jauh-jauh mah abi teh sebenarnya mah ti Garut tah. Datang ka dieu teh da abi pasti bakal menang amal. Nah eta jeung nyebut amplop ngarekan kenceleng bah tega tapi da nya Pak hampura nu kasuhun da ayeuna mah teu bisa disepelekeun Pak sadayana ge butuh da memang kitu Pak ya memang uang itu bukan segalana tapi segalana ayeuna teh cenah kedah kudu realistis mah nya. Tapi lamun ngaji ilmu tauhid berat mah ngange kaidah anu tadi bahaya bisa musyrik geuning fakta kanyataanna mah teu sadayana jalmi anu boga duit bruk di juru brok dipantok ngalayah di tengah imah sagala aya cantang tu bagja jeung bunga cantang tu laras mah kitu. Sok ayeuna tingali orang kaya anu baraleunghar miliarder hayang tenang hirupna teh lain cicing di kota lamun weekend lumpatna teh ka Ciwidey ka Tangkuban Parahu neneangan di leuweung nyaung-nyaung
melaan nyewa sadinten 1,5 juta minimal sampai ke 5 juta Pak. Hayang tidurna ningali kana eta kaleuweung tah, ningali sawah kan moal poe urang mah di belakang di sawah, tepikeun ka Pak RW hese bodasna ada di sawah wae. Mana Pak RW? Aya rerencanganana anak buahna Pak RT saruana deui ngadon set bae nguseuh nya ari lautna teu ngirim-ngirim ka dewe. Lanjutkeun mah tuh teu karaos tos setengah jam deui mah ayeuna teh ulah urang sadayana teh mieling yeuh naon cenah nah euy dilipetkeun ieu teh tasakuran mieling kemerdekaan Republik Indo. Betul tadi ya saur anu mimpin tawasul Ustaz Zeni maka pungkur masa acan urang merdeka tong boboraah hoyong ngariung ngumpul ngahempak bermayak sajika kieu hese mak tong boboraah seueur kieu cacak-cacak limaan genepan tujuhan aya we kecuas-kecuis ruang riung ditewak mah tiba-tiba jol aya nu nyerang atawa bom ngabeleduk langsung gorowok evakuasi leres mah nah anu sepuh mah anu tos 60 70 komo yuswa 80 tahun uningan evakuasi padahal eta teh ngungsi lamun zaman ayeuna mah kaditu kaleuweung nyara rumput da eta mah tiba-tiba jo beleduk evakuasi aki-aki mah langsung sana buru-buru ngungsi nyokot sarung lep nyokot celana lep sampai ke nyokot baju lep beretek lompat kakara 200 meter nah tiris nah ari sarung disampaikeun celana jeung baju disampaikeun ari kolor teh dipake atuh lato-latona aduh abah eta kanyut hideung ujung lompat teu evakuasi cenah hana sarung disampaikeun baju jeung celana ari ieu teh disalempakan aduh aya nu kitu di dieu aya maka nama saur sepuh kapungkur tah punten uninga Gunung Munyul eta teh aya liang mah tembus ka dieu ka Jelekong tuh liang tembusna di gunung di luhur eta teh pangungsian mah kajero taneuh ngaliang tah bahkan cenah aya liang titu teh tepikeun ka daya kolot ka ditu. Jadi di bawah Sungai Citarum teh aya liang Pak. Kapungkur aya pejuang di Bandung namina Muhammad Toha ngagali mak liang pucunghul aya di daya kolot eta teh kapungkurna anu janten sipurnya eta teh gudang di Jawa Barat amunisi. Singkat ceritana tos ngaliang mah nyeungeut tah diancurkeun eta gudang eta ngabeledugna mak ngabeledug rewas eta dugikeun ka Cianjur ka kuping ngabeledug anu tadi dugikeun ka Garut ka kuping ngabeledugna makana Muhammad Toha mah teu kapenak jasadna hancur kacanak didinya makana dijadikan sebagai monumen tah mah ayeuna urang tos merdeka isi kemerdekaan ieu teh kade urang Indonesia entong bararod kudu palalin rugi mah jalma nu bodoh mah dibobodo rugi makana sok murang kalih urang sadayana sakolakeun sing junun sing lalaluhur naon sababna saur Kanjeng Nabi waman arada dunya fa alaihi bil ilmi hoyong mah bapak murang kalih sukses di dunia hoyong saur Kanjeng Rasul fa alaihi bil ilmi aya ilmu nah sakolakeun sing luhur kade rugi urang teh seuneu dugikeun ka 300 250 tahun dijajah dimulai zaman Inggris baheula Portugis Inggris Belanda ngajajah urang teh Indonesia teh mah dicaplok dibagi-bagi
tepikeun ka hese hayang baju ngeunah rapih jika kieu hade teh hese sepuh kapungkur mangangge naon senabah angwan teh Pak karung goni paling banter hadena teh karung tarigu banyak anu cap segitiga parijeng merengkel nya parijeng loba tumila bahnya tuma gagarok kana kayu teu eureun-eureun da kolorna loba tuma makana si abah kieu we calikna oge da turu-turu tuma baheulana aya keneh si emak bah terus raya berarti abah duda hoyong deui cing saha di dieu rana anu 50 tahun tuh bah tiung hideung bah nya lumayan bah lumayan cenah teu aya cikeneh nah jeung aya ari cikeneh cenah teu aya sadayana oh aya keneh oh iya kabogohna teh mantan kabogohna alhamdulillah masih ngeureuyeuh Pak masih oh alhamdulillah iya pamuda tinggal ibah eleh ku abah semangat 40 mak kapungkur mah tuh aya namina ayoki tuh anu ti Bale Endah akina sok nyarita ka incu-incuna yeuh aing mah sedang geus mencit orang Walanda geus sabaraha hiji aing teu ngeunah cenah naon sababna yeuh awewe pribumi orang Sunda teh cenah mah pada diperkosa baheula nalika dijajah ku Jepang makana tapak bedog jeung tapak bedil araya dina salirana teh tepikeun ka kitu mah geuningan makana urang kade yeuh entong bararodo baheulana dijajah ku Walanda urang teh mah sakitu lilana datang Walanda cenah rek nulungan supaya merdeka nu puguhna mah kalah dijajah dibobodo deui kade ayeuna penjajahan geus mulai geus asup kana penjajahan anu sistematis terstruktur jeung teu karasa penjajahanana penjajahan intelektual jeung penjajahan spiritual kade anu ngaku yo ieu teh wali kade tong langsung percaya yo ieu teh ajengan ieu teh kiai ieu teh ustad tong langsung percaya yo ieu teh turunan nabi tong langsung percaya kade itu salah satu bentuk penjajahan spiritual kade tak urang ieu lamun mah urang kritis salah satuna hiji bangsa lamun arek maju jelekong ya lamun arek maju manusia-manusiana wargana kritis kudu kritis nah cenah ari nu batur itu di baragean PKH ari urang teu dibere kritis tanya ka RW nah ari dulur-dulurna dibagi ari urang cenah teu dibagi nah ribut ieu mana Pak RW na ieu nah ieu ribut ieu jigana mah hoyong kabagean salena hoyong lamun hayang berarti sarua jeung ngadoa dirina teh sangsara leres Pak RW yeuh dain Pak RW nu mere teh tuh pamarentah Pak RW mangan saukur nyodorkeun we jeung RT datana ieu mah diomongkeun RW teh diomongkeun tepikeun ka di sawah we unggal poe aya RT na tepikeun ka hese diteangan ku masyarakat nguseup we eta mah RT hiji ieu mah RT 4 kumari RT 4 aman oh sami pisan alhamdulillah alhamdulillah kade yeuh sing pinter budak teta sakolakeun sing luhur ngan kade urang sadayana Pak moal salilana hirup di alam dunya pasti bakal maut
makana kolot baheula masuk dina domkeun cik punten di dia aya nini aya aki-aki nyonong urang bakal maot moal cik kapungkur geuning sok dina domkeun ngan jarang aya mah ngupingkeun geuning maot ngadodoho boro terus datang nyaho tara tempo aya nini aya teu paduli nini teu paduli bari ningali ka dieu entong ka dieu atuh da acan aki-aki ka abah pamuda aya pamudi pamuda rejeng pemudi sadayana bakal mati kan sadayana sholatullah salamullah ala alhamdulillah ala yasin aduh rada hapunten kasadayana pangarsa abdi teh ieu teh rada serak jadi teu tiasa full ieu cumarios teh sareng teu tiasa dilangkungan dina waktos jadi tenggorokanana rada serak hapunten nu kasuhun dihapunten mah nya ngan biasana mah sok damang ieu teh mun di ieu lebetan larutan sok rada ngageleser sowan ya. Sok damang gitu ari ku larutan mah gitu soalna ti zaman baheula keur leutik ngaji di pasantren nginum cai her atuh geus ageng pas damal nguriling ti Lampung dugikeun ka Bali diubek disuguhan teh cai her geuningan di dia ge keur ngaji di geuningan anger we cai her alhamdulillah keun cai herang mah cai murah murni di mana saya tanu nyebut murni mah aya oge neng aya cemurni di dia aya mana makana teu damang-damang makana tadi itu rada ateul damang nate kunaon cenah teh mah mudah-mudahan Pak RW ngupingkeun gitu lanjutkeun mak ieu urang teh moal di dunya hungkul saur Kanjeng Rasul teh atuh pamugi urang ge bagja lain di dunya hungkul tapi bagja oge dugi ka akhirat makana murang kalih teh mah keur ngisi kemerdekaan ieu kade lain ngan saukur sakola junun tepikeun ka luhur tapi kade kudu ngerti urusan agama makana kade pasantren duh si mah bade nyanak larutannya tong lami teuing mah rugi mah ieu di sakola SD SMP SMA bahkan tepikeun ka perguruan tinggi nah aya kurikulum anu ngajarkeun tentang mulasara mayit aya henteu cara ngurus mayit di sakola SD aya cara ngurus mayit di SMP aya cing anu SMA di dieu neng aya pelajaran di SMA cara ngurus mayit di SMA cing lamun aya nyebut aya naik ka dieu urang praktekeun bah ngajelepeng bah ya cara mulasara mayit mah wayana di pasantren wayana pasantrenkeun rugi ka cida ieu emak-emak anu gareulis pararantos rarapih kieu aduh majelis mana ieu teh payun al mubah nah sing petes R na bah
Nah, gitu. Bisi erna eueuh. Ya. Gareulis rarapih tapi rugi kacida lamun di wilayah ieu eueuh ajengan, eueuh ustad komo budak dengar ti agama teu bisa cara ngurus mayit. Nah harido mah anu gareulis ieu nalika maot teu tiasa aya anu ngurus mulasara jenazah, dicanak ka tempat cuci mobil disekim. Disemprot kersan teu. Kumaha? Mah? Ridho teu dicanak ka setim mobil, dicanak ka Citarum dilelep-lelep kersa. Makana kade saur Kanjeng Rasul hayang sukses dunya fa'alaihi bil ilmi kudu pinter. Hayang sukses akhirat wayahna oge sarua fa'alaihi bil ilmi aya ilmu agama kudu ngaos. Makana abringkeun barudak teh init ka madrasah, init ka masjid seunang ngaji. Wai larutanana datang. Wih, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Pak RW. Alhamdulillah. Nah, geus dibuka Pak RW. Tuh. Aing mah curiga we botolna urut di usiane kudu ieu. Ci urang bacakeun heula doana pur kuntul tinggal tunggular gagap tinggal tunggal ari tungkul sia tunduk adi tangas sia depaka si maku pangawas aing si maing si mamaung neuleuh aing siga maung diharkan sia bener larutan bener. Atur nuhun Pak RW didoakeun ku abdi sing nyandungnya usahana tuh hiji oge Pak RW can disenang-senangkeun tepikeun ka ayeuna. Ayana oge kalakah loba diangurkeun da sibuk seueur di sawah komo lamun mah Pak RW warga teh moal kaurus hiji oge tos telat masihan larutan komo lamun dua. Alhamdulillah bingan da jeung Pak RW mah abi ngaji di ditu aya ngaji bulan aya di dieu aya deui eta ku sakti di mamana aya Pak RW pas keur nguseup aya deui aduh aya di mamana Pak RW teh aduh biasana kitu teh sok panjang yuswa amin sing sehat ah Pak RW nya panjang yuswa amin sampai ke akhir zaman amin geus marawat kabehnya sasorangan ya. Atur nuhun Pak RW kasadayana. Saur Kanjeng Rasul wa man aradahu ma lamun hayang sukses duanana dunya sukses akhirat sukses kade fa alaihi bil ilmi duanana kudu ku ilmu geuning kitu. Ngan kade di wilayah ieu ari urusan sakola melaan nganyuk ngahutang supaya budak kabiayaan. Tapi urusan agama dina urusan ngaji keur iuran bulanan 10.000 ke mahal teuing aya Bu Ustazah di dia anu sok ngawuruk aya cung mana tah iuran eta ngaos sasasih 50.000 per urang aya 30.000 astagfirullahaladzim biaya jajan budak sakola mah 5.000 teh leutik teu eta lamun 5 kali 3 sabaraha mah 15 berarti lamun 5.000 dikali 30 sabaraha 150 kerja jana hungkul sabulan ieu ngaji 50 eueuh 30 eueuh jadi sabaraha atuh kade yeuh madunya mangan saukur paling lami yuswa 60 70 80 tahun di urang matos langki. Tapi lamun di akhirat eta si emak bade ka mana? Oh mohon mangga didoakeun mak wih deui ka dieu nya.
Mohon. So, mangga Kasep. Tuh. Putu murang kali eta teh mah. Oh, putu na tengah hiung. Alhamdulillah. Mangga mak jajabkeun heula. Tah kade ye urusan akhirat mah abadi. Nah, senang ke di akhirat 100 tahun leuwih. Nah 200 tahun leuwih. Nah 1000 tahun leuwih. Saeneng-eneng salilana di akhirat mah berarti ilmu akhirat jauh leuwih penting keur bekelna. Gitu. Kade lain urusan dunia hungkul dipepentingkeun teh melaan nganyuk ngahutang urusan sekolah, tapi urusan agama, urusan ngaji, ye lamun maut orang tuana. Oh, sok aya anu di dieu tahlil aya. Cicik punten walar sing kompak sadayana. Di dieu cik punten lamun aya anu maut, osok tahlil tara di dieu. Atuh can maot. Atuh can maot. Di dia anu mun anu maot osok tahlil tara. Nah ai tadi cenah osok sarapok cenah. Astagfirullahaladzim ngabohong deui wae. Di tahlil ma ieu ngaos Quran, ngaos Yasin, ngaos tabaruk al-mulk. Yo waqiah, hataman Quran sadayana ge ma eta teh kudu tiasa ngaos. Berarti urusan agama eta teh mah penting. Maknya aya nu maot jeung dibacakeun matematika. Hiji tambah hiji, dua tambah dua. Aya nu maot dikitukeun aya. Ku ngaos mah doakeun. Didoakeun. Makana ieu kasadayana kade pepeujeuh ari urusan sekolah diutamakeun, ari urusan agama dipepohokeun. Penting duanana ge sakola penting, ieu ngaos oge penting. Sok abringkeun ka sakola seuna pinter, seuna cerdas, tapi kade urusan agama oge sarua kudu pinter, kudu ngarti, kudu bisa. Kade ieu can merdeka, ieu urang jelekong ieu secara kaumumanana. Lamun budak ngan saukur ngarti urusan sakola tapi agama teu ngalalarti. Can merdeka. Makana wayahna abringkeun ka madrasah, abringkeun ka masjid, ustad jeung ustazah abringkeun seunang ngarti urusan agama. Kitu. Siap sadayana siap. Kitu mah. Tah di saat ngaji serius geus moal balik mulai we kuluha. Elehe. Kuluha kelehek. Makana kade urang mah sebagai umat muslim kade moal bisa jauh ti ulama, moal bisa jauh ti ajengan, ti ustad deres mah. Sok walar ku sadayana sing kompak Pak. Lamun mah tengah peuting aya anu kasurupan, nyuhunkeun cai ka saha? Ka ustad. Eta anu syukuran 4 bulan sumping ka saha? Ka ustad. Ngadoakeun. Syukuran deui 7 bulan sumping ka saha? Koceak dengek pamajikan kasurupan hayang cager sumping ka saha? Ustad deui. Koceak dengek pamajikan sarua rek ngajuru borojol ka saha? Sana nyebut ustad itu. Ustad, daek marajian. Hah? Tuh cek si emas cenah belah ditu ngaborojol oge cenah ka ustad. Maka bidan leres dia. Udah bingung atuh arek ngajuru ka ustad mana bingung. Tara marajian bah, abah kerasa marajian. Hah, bisa? Tinggal wetan ayeuna mah ka si abah. Ngan si abah bingung, ya kumaha cara ngabarajian cenanya. Sinapul we hareupeunana di dadagoan. Teu kaluar. Bacakeun jang jawokanana anu tadi bah. Esele petet esele menen aing meletet hayang nen. Oh, weuh tah.
bacakeun jang jawokan anu kadua Allah mabusa kula ketiba dula pangulo paksana ujung lainnya tunggul asianya yang sedang Muhammad ya Allah ya rasamu ya rasaku sadaymu tasadaku tae gawe melangkah mungkur kina singan wong sajaga madep mantep saking teu keluar orok bah bacakan deui jang jawokan anu tadi nu kahiji mah si aing siga mau nu aing siga mau heuh teu keluar da sieun bisi aya mau bingung eta si Abah diperem-perem bentakeun teu keluar bentakeun perem deui pas bentak geuningan eta anu hideung wah eta meureun sirah budak dipetot gorowok eta emak-emak nu keur ngajuruk Abah nanaunan saja ngabedal ngauk aing sugan teh sirah budak sing horeng teh kade bah bisi disangka sirah budak padahal mah baok astagfirullah Rewa si Abah sugan teh sirah budak hanas dibedol peremkeun deui lain Gusti eta teh lain bacakeun deui anger perem-perem ditepak ku bidana bah nanaunan Abah di dinya keneh ieu senang ngajurut can kaluar atau senang orok mah aja belah ditu hah iraha kaluarna tadi senang Abah tadi keur beureum sing horeng nunutan pas dibentakeun oh nah senang geus di ditu ari eta senang anu hideung naon eta mah astagfirullah kade lamun bade ngajuru mah entong kasih Abah bisi dibetot nah eta jeung wanian Gusti ngagung kade ngompol mah aduh kabidan ngababarkeun mah nya entong kasih Abah nya paur kasih Abah bulu-buluna bisa dibedol buluna aduh aya nu hoyong belah dieu marajian heuh nah kade abi lamun disarengan ku si Abah teh nya nu teu sepuh teh sok emut abdi tu di daerah Cihonje caket Pacet ngai jajah mah eta mah geus sepuh ngan resep heureuy kieu mah yeuh cenah lamun pupujian teh entong serius kudu aya bodorna oh nya kumaha kieu cenah ceuk si Abah parab domaku jukut aya tukang ngarit di dieu parab hayamku hubut kuninga hubut tah ieu mah keur tukang nguseup nu katiluna parab jaerku lukut leres bah lukut parab ranaku eta si Neng wanian kusimut si Abah mah jeung ku kanyut kusimut Abah sok ka mana wae disimutan nu agung sadayana salatullah salamullah ala salamullah ala yasin habibillah parab domaku jukut parab hayam bener sing tarik parab jaerku kut parab bojoku eta si emak tepikeun ka ngagorowo kitu naon ku naon bah kanyut cenah kitu anak si Abah aya ku kituna doa cuma ada yang bener cenah Gusti ieu sona ku ngeunah-ngeunah teuing Gusti alhamdulillah di mana ieu lingit teh Pak paling dieu
Urang doakeun tukang son sing lebat ka surga amin. Jeung son-sona. Iya si mama da beki ngalaku geuningan beki karaokean meh di ditu bisa. Astagfirullah maknya di surga karaokean. Bah. Ieu saha RT jeung RW na ieu warga. Saresat kieu nya di surga karaokean Pak RW. Kalason. Alah. Aing mah. Gusti anu agung. Aduh geuningan tos sajam langkung ieu teh. Mun aya sajam langkungnya. Oh. Alhamdulillah da abdi kontrakna sareng Mamah Memen saha? Maman? Memen? Memen? Nah puak? Astagfirullah. Ieu teh saha nu bener na ai boga dulur teh? Hah? Nenen? Gusti nu agung. Ieu teh bener boga dulur ngaran ieu nu bener mana ieu? Yeyen. Oh nya pokona mah eta Oyen nang ngaran kucing eta mah tuh. Tos. Cenah tong lila-lila teuing ngan cenah. Iya punten cenah Pak Haji. Entong serius cenah. Bojona ge jeung nelpon kitu cenah di dieu mah cenah entong serius. Nya lamun serius teh osok nu gitu. Nya tapi dat kontrakna teh ngan sajam cenah teu tiasa teuing. Ngan lamun ieu atos cekap sajamnya. Henteu. Hari iya tuh anu sesana sahada ngalembur berarti. Bah ieu saanu tanggung jawab ngalemurna ieu sesana. Pak RW bener sesa PKH kaluarkeun. Da kontrakna mah ieu teh ngan sajam. Iya tos dilangkungan setengah jam lami-lami teuing. Lamun hoyong diteraskeun onang deui we. Nya, engke mah tiasa ningal, jangan lupa like dan subrek ya. Subscribe dina channel YouTube Ustaz Akew. Nya, jangan lupa like dan subrek lah. Gitu nya. Comment and share. Siap, engke ku abi ditingali. Cing urang dieu lalajo henteu. Nah, insyaallah besok tos aya urang uploadnya punya. Siap? Ngan hampura lamun aya anu tadi ngompol saeutik moal diasupkeun. Pilih pas lalajo YouTube bau hangseur. Itu kan. Alhamdulillah. Tah ieu mah pepeujeuh Pak Ustad, Bapak sadayana hapunten para kiai. Ya para kesepuhan sadayana anu linggih di ieu wewengkon. Yeuh mak kade saur Kanjeng Rasul dina nalika Kanjeng Rasul jumeneng keneh ieu alam dunya teh geus kolot digambarkeun sepuh anu tos bongkok tos sepuh pisan berarti atuh moal lila deui ieu waktuna teh makana kade pepeujeuh yeuh sing rajin wayahna 5 waktu entong dikantunkeun na tepat kade. Yeuh kade murang kali. Yeuh ka sakola mah dihudangkeun. Yeuh ka sakola mah yeuh ditatanyakeun. Semua tepikeun ka dianteur. Kade eta salat murang kali nu 5 waktu. Kade bisi majarkeun abdi teu ngelingan. Kade salat 5 waktu kade ka murang kali. Komo kersa jeung salat sunat qobliyah jeung ba'diyah nama. Tos syukur alhamdulillah. Wios abi ngadongeng wios. Kieu mah aya hiji ulama gaduh rerencangan. Eta ulama teh ku aneh rerencanganna teh mah buara gajulna minta ampun. Doraka jeung doraka, maksiat jeung maksiat hirupna teh eta ku dikersakeun. Rerencangan ulama eta teh ngantunkeun mah maot. Eta ku panasaran ngajadikeun babaturanana. Aing cenah hayang apal babaturan aing kumaha di jero kuburna. Da hirupna diajak ka masjid hese.
diajak ngaji hese geus puguh di aya tasakuran tablik akbar 17 Agustusan geus apal diumumkeun ku RT jeung RW na aya keneh anu teu dat aya nu kitu aya heuh teh caroge mah singkatna mak carita dikurebkeun eta jalmi anu pinuh ku dosa jeung maksiat eta ulama ngadoa Gusti abdi gaduh rerencangan eta diajak ke masjid hese diajak ngaji hese diajak salat hese diajak ibadah hese tapi naha diajak gaple mamani ku gam naha diajak nguseup mamani ku gam diajak ke masjid hese diajak ngaji hese di ibadah mah hese diajakna abdi hayang apal kumaha ieu babaturan abdi di jero kuburna mak singkat cerita eta ulama eta ajengan teh ngimpi pepenak jeung babaturanana eta anu pinuh ku dosa jadi ngobrol tas singkat cerita dina impian men sing horeng memen ngaranna teh aya ngaran memen di dia aya mana tah kitu ngaran memen teh keur ngaji kalakah gering nya ganti kumomon kumaha cenah maneh eta salila di jero kubur da maneh teh hirup teh maksiat ku maksiat kumaha ceuk eta jalmi mah anu hirupna pinuh ku dosa pinuh ku siksa jeung siksa eueuh menit eueuh detik eueuh jam eueuh poe eueuh minggu nu kaliwat ngan siksa jeung siksa ditingang gejret mebes dicokel deui disiksa tepikeun ka mejrel mebes dicokel deui dialuskeun deui disiksa terus teu eureun-eureun bingung hirupku bingung cenah ieu siksa jeung siksa unggal poe unggal detik unggal waktu ngan aing syukur alhamdulillah pas aing paeh pamajikan teh eukeureuneuh beteungna pas borojol ka alam dunya eta budak teh mulai leleng ka halu bisa nyarita bisa ngomong deket jeung kenal jeung ustad eta budak teh jadi bisa ngucapkeun bismillah ungkut ceuk eta jalma anu pinuh ku maksiat dina jero kuburna mimiti budak aing bisa ngucapkeun bismillah dikersakeun saat harita anu tadina disiksa jeung disiksa ku Allah dieureunkeun eta siksa barokah budak aing bisa ngucapkeun bismillah budak teh atuh gede tepikeun ka bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin bisa seuna al-fatihah bisa seuna kulhu bisa al-alaq bisa anas bahkan bisa rarakatan wudu jeung salatna diajar lain ngan saukur aing dieureunkeun tina siksa tapi aing dipindahkeun ku Allah anu tadina tempat siksa teh dieureunkeun siksana ku Allah dipindahkeun kana tempat anu pinuh ku kanikmatan barokah budak bisa maka cilaka sia urang jelekong lamun boga budak teu bisa keneh ngaos loba ayeuna manggas asup ka SMP eta budak teu bisa ngaji saha inung bapana berarti ngantep eta budak teu diapringkeun teu dicarekan seuna ilit ka masjid jeung madrasah seuna bisa ngaji dalamun mah bener-bener niat rek ngaji yeuh aya metode ayeuna nu kacida cepetna tuh pun bojo mah aya nu budak asup ka SMP teu bisa alif-alifan acan teu tepikeun ka 2 bulan mah asal istiqomah unggal poe sabulan ge geus bisa kana Quran gede komo lamun mak zaman ayeuna teu bisa keneh ngaji pasti kacida rugi ieu makana mak mumpung keneh jarum menang ieu barudak aralit keneh abringkeun ka masjid abringkeun ka madrasah yeuh di ditu aya sambil sakola tah gemah di dieu aya almu barokah sok abringkeun seuna bari sangan
lagi kadek. Iya serius dia, jeung lainnya bak irung ieu. Serius. Lain ieu mah kalakakana dangdut, we jeung dangdut, jeung irungna sarua. Melaan hayang tampil Agustusan eta saminggu 2 minggu teu eureun-eureun diajar jeung latihan nyanyi. Perdamaian, 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 perdamaian. Itu dia. Oh, hayang ka aku, ibu kaulah wanita yang mulia. Nah, teu kabeh. Kau mengandung lagi, mengandung lagi. Gitu pagaweanna teh Pak. Mengandung, melahirkan, mengandung. Aduh. Tah, keun wios resep hiburan mah tapi kade entong hilap ngaos. Siap ngabringkeun murang kalina ka masjid siap. Siap ngabringkeun murang kalina ka madrasah siap. Sing bisa ngaji kade. Pecahkan di bumi teh tepikeun ka Iqra sabaraha sia ayeuna neng geulis kasep. Pecahkan. Tuh budak abi tuh nu bungsu tuh. Kelas 4 SD. Alhamdulillah tahadus binikmat. Puasa Ramadan mah. Tos hampir 4 tahun tamat wae puasa Ramadan. Tileutik keneh dididik jeung dibina. Waktuna salat dicarekan sia. Kolot sia melaan nganyuk ngahutang. Yeuh, neng nu gareulis nu araya yeuh dalengerkeun yeuh. Yeuh. Supaya bisa sakola inung temelaan nganyuk ngahutang lamun dikukumpulkeun yeuh sia biaya keur ngagedekeun jeung ngurus maraneh teh yeuh inung jeung bapa teh kudu nama geus boga mobil bisa saimaheun eta teh leres mah sing tarik eta ngurus budak ti leutik tina patuangan keneh tepikeun ka ayeuna hiji budak eta leuwih ti samobil leuwih pala mun dikumpul mah 100-200 juta leuwih daripada budak sian ngadorakakeun ke ngadoreksakeun daripada jadi siksa inung jeung bapana di alam kubur. Usir budak itu patut mah. Naon? Kalah namahan siksa di jero kubur. Usir, mana budakna mana? Usir. Teu bisa ngaji mah teu bisa ngadoakeun jadi abi mah kamurang kalih gitu. Sia. Rugi sia jadi bapak melaan nganyuk ngahutang. Tengah beuting ieu waktuna sare kalakaan nyacrang datang ka jelekong. Ieu teh melaan anak jeung budak, da abi ngaji mah beu hapura. Eueuh urusan duit. Teu abdi mah. Ridho lillahi ta'ala bejakeun ka Pah Memen. Jeung Ibu Memen bejakeun di dieu ieu dewek si Akbar. Teu butuh duit, teu butuh amplop. Urusan ngaji mah ngan pamajikan sok nanya eta hungkul tuh surah seuri di tukang tuh eta hungkul makana sok ditanya daripada pasea jeung pamajikan mending kena gelut jeung Mang Memen di dieu maksudna kieu mah kade ngisi kemerdekaan urang sadayana yeuh jauh leuwih berat jeung leuwih hese lamun mah bangsa Indonesia bararodo pasti bakal ditipu deui ku batur sing ngerti dina urusan agama kabehanana ge hayang sukses mah ku ilmu tapi aya hayang anu diakui tapi teu make ilmu cukup we ku husnudon cilaka atuh urang ge rek ngabangun imah kudu ka ahlina mah anu ngarti ilmuna cara ngabangun tuh di dia mah aya Mang Kankan atau Mang Sukron nya da abi abah biasa kana bangunan biasa
Tuh alhamdulillah jeung abah deui sok promosikeun sadina dipromosikeun. Ka ahli na atuh ngabangun imah nemok nih tah ka abdi kalakah reyot amruk saminggu ge. Sagalana ge kudu ku ilmu. Nah, tadina urusan agama ge sama. Ka ahli ilmu makana barudak masing palinter sing jararunun meh urang merdeka. Salah sahijina keluarga anu merdeka teh tah dina urusan dunyana sakola saluhur-luhurna tapi teu ninggalkeun urusan agama barisa ngajina oge. Tah mudah-mudahan urang dieu mah sanajan tasakur bini mah kemerdekaan Republik Indonesia lain ngan saukur tadi hiburan pentas seni barudak aya dangdutan di dia aya tadi aya teu aya tapi kalakah tablik akbar pangaosan alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu jadi ngabalukarkeun berkah ka urang sadayana lungsuran soleh jeung solehah amin. Itu angkat pandangan sadayana mah. Bapak sadayana angkat. Ya Nabi salam. Ya Rasul. Salawatullah alaika asyraqal badru waqtafat misla husnik kuntu ya Allah ya Nabi salam alaika ya Habib salawat marhaban ya nural marhaban 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 Allah marhaban 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 jadal ya Rasulullah ahlan bika inna bika nus'ad wa bijani ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad sallallahu marhaban ya Rasulullah sallallahu salam marhaban sallallahu marhaban ya Habiballah sallallahu angkat pandangan sadayana. Iya sadaya jamaah mugi Gusti ngaijabah hasilkeun sadaya maksad damang
marhaban ya Habiballah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي Hapunten kasun sadayana, mudah-mudahan pertemuan urang ini bukan pertemuan yang mudah-mudahan urang tepang deui amin. Ya, hapunten ka bapak-bapak, ibu-ibu anu sami hadir boh bilih abdi lepat nyarios kumawantun kurang titi duduga sareng prayogana bade dihapunten ka sadayana moal punung moal belikan moal mahanan astagfirullahaladzim tega urang dieu mah bah Bahan genina. Gusti nu agung keun bae ka Mang Memen bere welah busi 17 siki mah. Tah hapunten kasuhun ka sadayana mak, mudah-mudahan uihna urang sadayana ka bumi kenging barokah amin. Ya, kade amanat pepeujeuh nu terakhir ieu murang kalih abringkeun senatiasa ngaos kade wayahna sing tiasa kumaha cara wudu cara netepan di alajar wayahna abringkeun eta nu bakal nyalametkeun urang di akhirat. Sedengkeun akhirat teh lila waktuna abadi abadan salilana saneng-eneng wayahna murang kalih lungsuran eta ceng-celengan urang keur di akhirat mah. Siap sadayana siap ya. Hapunten ukat suhun sadayana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah hapunten